kumaha carana ngabuskeun gajah kana kulkas namun abus aing mulai nanyakeun ke abus carana goblok gede gajah mah gajah mah gede kulkas mah leutik aing mulai nanyakeun abus henteu carana kada mau abus carana goblok ciri lain gue lain agama nah tuh jawab nu balekeunnya ada mau abus ciri lain agama kumaha ceuk maneh carana taluk atuh kitu heeh carana membukakeun kulkasna eusina kaluarkeun pan geus kosong heeh tah bos ieu gajah habuskeun tutupkeun deui we nah teh belegung kitu kitu kahayang aing teh goblok tong digiringkeun kulkas da sederhana ya teu pira atuh